Itu kayaknya naon teh bok duh deh aing lieur sorangan tadi naon teh eta banteng diadu goblok besar no. Punten nyuhunkeun sedekahna can mam di kamari nuhun nya nuhun nya sami. Lumayan sial bok aing ketari bok wah bujit nipu bok we no. Parese kebeneran abah bok ari ka mana euy maneh Uku ngahaja ek dengan abah kebeneran aya di dia bah ek aya perlu naon euy lain ngadenge teh cenah abah aya nama sok melian tanah cenah bah nah bener teh gitu ge mun aya nu ngajual kebeneran bah uing ek ngajual keur butuh duit bener bah sabaraha we lah anu bener sia teh wok di mana tanahna aya tenang kayaknya dagoan heula masalah harga mah gampang bah nya lah sip piduit cuan mudah-mudahan luk di balak dia ya bah oi tah taneuh teh Ayo di mana? lain taneuh nu kieu belegu tempat ontohon ari abah apaan ini nu kieu ge taneuh meureun Ayo di mana? dasar nah aku naon nu geulis soba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis kan hanjaka pisan kelakuan siga setan kunta ganti jalu ngan sirik na unggal minggu Mang. naon teh ngaganggu wae Lain ngaganggu, Mang. Teu geunaheun nyanyina, nyapik. nya kumaha tuh jang mun hayang ngeunaheun sorana kudu kumaha Mang, hayang nyanyina alus mah kudu nagog nyapik. Jeung sabari peureum nya, Mang. oh gitunya jang amang teh kudu nagog jeung peureum ame sorana alus Heeh. sok atuh amang nagog Oh, ku arurang ngitung ka 3. 1, 2, 3. jeng ka sirit ngajailan ka amang Kasihan. Kasihan. Ari buatan jelema. Nih kieu tidak gor saeutik oge. Bah. heuy Dia bah. naon deui oh aduh aya ose mah naon sia teh Lain bah, nya ari buatan jelema. Tidak gor saeutik ge kieu. penyoknya euy penyok karena naon itu Tidak gor meureun bah.
ini karena tihang listrik mun teu salah mah teh. Oh, karena tihang listrik. Ah, cuma kegabah seberang bawa teh. Oh, nyata ari buatan jelema, Bah. Ieu urang mah bahnya heueuh bakat ku hayang ngayakinkeun iman. Heueuh, buatan jelema jeung buatan Gusti Allah. Perbedaanna kumaha bakat ku hayang ngayakinkeun urang mah heueuh. Waduh, hebat mana euy. Yo jeung saha mah kayaknya nyaho. Iman jeung keyakinan segala maksudna kumaha teh? Heueuh, hayang ieu we Bah, hayang ngamantapkeun iman urang teh nya. Pan ieu teh tidak gor kana tihang listriknya, buatan jelema pan kieu tah. Heeh, ari maksud maneh hayang ngayakinkeun ka iman teh kumaha? Heueuh, ieu banyak pan ieu kana tihang listriknya tah. Oh teh. Kuring ieu teu anta parah we inget teu kana eta hayang iman teh nih. Tak ngurkeun sirah teh kana tihang listrik. Dan heueuh eta mah Bah, bener buatan pangeran mah. Daripada ketog ieu, kamu nyukul. Iman si iman. Atuh sakantina we aa tebrukeun kena kereta api. Kanggeun. Mana cut? Ah, biasa wok, geus kurang koreh wok, urang mah wok. Urang koreh naon? Heueuh wok, urang teh ieu tah. Batu. Batu naon teh? Batu. Teuing batu naon? Nempo heula sok atuh. Musim hujan, aing mah kieu. Kudu make segala jas hujan. Bah. Hei. Saha nu geuring? Ari maksud sia naon? Eta make pakaian dokter. Anu kieu mah ieu lain pakaian dokter sia teh, baju renang. Lain, bah ditelek-telek teh siga jas hujan ieu mah. Allahu Akbar. Kumaha sia we?